Nanaonan deh kau cing atuh kenangan aing teh goblok sakit tuh kenang beberebetan kan tebal uing hayang ngiga teh di kenangan kan tebal siap pugu di kenangan bieu teh simpang bejakeun ka tukang kenang hei naon kenangan hot apaan dia di kenangan eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge eta kenang teh beberebetan hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh tekang kenang sadua-dua berjalan rempek ping bejaan biar jadi kenangan belengong sok atuh yang kau teu hayang aing ngebarang bere kanu kitu sok atuh ngeunakeun kana hate cing kenangan euy sok atuh sakali deui bisi pajarkeun teu kenangan mun kita tadi genah kieu dulu aduh ampun Kang Dedi Halid ayo alah bilih capek mah atos alah alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy teu dikenangan goblok saat itu tukang kenang teh ngaranna Berlin aduh Udin Berlin anjing urang mana teh euy Banjaran waduh jauh atuh Garut mah budak halo bolot musingkeun pisannya jigana TBC aing bebareng anjeun nu kieu adi beteung sine damang sae ulup teu sabaraha dinten nya si anjing assalamualaikum waalaikumsalam jawab atuh ulah nepi kamu badir tah oh agama teh agama ulah kudu beunang di dalam waalaikumsalam kitu sok tadi ge pada haji kitu waalaikumsalam wis lain haleluya waalaikumsalam anjing kita tadi ge kitu goblok di agama nu pangalusna iwati Islam inna dina indallahil Islam waduh heueuh aing ge nyaho anjing inadina indallahil Islam lain inadina elep lain inadina din indallahil Islam heueuh anjing aing ge nyaho diuk sia diuk syukur aya cara lager mah sae sadayana oge uluh naon sabaraha dinten naon diuk goblok bapak maneh halo innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus sabaraha poe naon Aisyah ulu 7 poe kiroon karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun teu paeh haji naon panyawatna teu paeh liper teu paeh anjing cilaka ieu barunya aing kitu teh karasa saudang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas si anjing rumah sakit anjing lain rumah dinas lipernya teu maot anjing doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing diterima iman Islamna urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing musik aja teh teu maot hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan aje keun bae tong dicengceurikan da geus nasib beureun heuh amuh ki parah anjing doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mula kasa teh cing di tempat kiri di tempat anu nikmat mugu Allah aji tah gitu amin gitu wah beuki parah naon sia udah teh make jeung nanyakeun udah goblok piranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senin itu ngapesna
Terus Senin meureun Salasa, teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir. Cuma di akhir atau gitu. Untuk ngabodor teh yang seuri aing. Sok. Wait, jatuh. Waduh anjir. Refleks neungeuna euy. Huy, ya Allah. Anjing. Goblok ngajengut euy. Ngajengut euy. Wes tap teh supaya lamun teu ngejat bae didegungkeun nya. Wes ya sampe ya. Wah, lamun teu kitu aing bahaya euy. Walah. Wah, ambek ini. Alah, siapa? Wah, sejauh aja. Musik ya, modar ya. Sok ya. Beki aing wajib begini. Wah, cilaka. Cilaka senjata pembunuh. Geus teu beunang ku eta mah cilaka aing. Beki anjing. Sok seger aing mah deuleu. Beki anjing aing. Aing ahlina kana kitu. Beki anjing bau loba teuing anjing atuh aing lieur aing. Anu penting mah lesot teh aing mah. Heeh. Goblok ceu euy. Ngeunah saeutik mah euy. Loba-loba cing yang utas enek-enek. Naon? Enek. Enek mah neuleuh anu sok cicing deket dina pantau mobil geuningan Bandung. Kenek anjing nu kitu mah. Oh, si geus digenti anjing teh. Cuma heula ge kenek nya mah. Alah. Hebat euy. Menta naon? Hebat mengeuna teh teri goreng. Aya hebat muning. Babat anjing nya mah tuh. Oh, babat. Lain beuki pika geuleuheun ngomongna deui. Nya si goblok gua ditakis ka luhur nya bakanyut nonton jorang si goblok lihat kanyut nah dangarana nah ari aing panggieung kanyut kudu nyebut termos tah we nya sakya muni badag gitu resep aing anu kitu teh tuh seimbang we buta naon maneh eta bobogaan muni badag ya goblok da diurus kumaha teh ngurusna ngurusna bisa badag gitu kumaha ih muni hayang nyaho wae sia mah bejaan ilmu mah kudu diamalkeun hayang sia badag hayang nyaho cai rem minyak rem nyaho nu beureum apa asupkeun grepe kana urut aqua terus kocok-kocok terus bajurkeun kana eta terus badag lain badag ateul anjing weh geuning si cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si cadok sia depok sageudana we ampun naon sia datang ka dieu pokona mah siling nek taluk atawa rek kumaha aing mah deuleu moal taluk sia hah aya kitu asa ulah kasinggung mah urang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina itu yang mending enteng silihina kumaha
silih hina silih ledek kalau mau ambak kata eleh enteng teh mematikan enteng mematikan nu ambak eleh gitu jadi sia dor aing hayangnya parah kejadian dek aing heula dek mana heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itulah aing heula berarti masa aing eleh ini pohon ini teh hom pimpah itu sok siapa mimitian sok alah sing parah sing kanyerian si cacing sia teh beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu si cacing sia teh si bau kelek yang waduk si gede waduk aing ge nyaho ka hakanan sia nepi ka kitu teh waduk cacingan waduk sia teh sabenerna nama teu boga kolor kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag jelema deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok abida-bida teuing wah kuatan euy kuatan euy si teu boga acara si teu boga acara terus aya keneh si geus teu payu kata hare-hare gitu kaelehkeun ku anak si teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di sidadan aya digablek kakenyos lain di lobang nganggur aja nama gitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar itu teh sia jadi dalang calung teh dajeun ngakan daging hayam atahna sawa tulangna kuat euy geus ya hok maneh inung maneh ya hok goblok da inung aing tah sabenerna si lain ngabijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool lebih beri di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngacepepeng padahal sia teh bilatung lebih parah inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui anjing ngahina inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui parah Gusti juang bala sekai oge nya Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok juga Gusti tersangka orang anyog jeung kebon cikur hihi kebon cikur cenah ye kucap kieu geuning la ilaha illallah makhluk teh geuning aduh jin kafir jigana tai garing maneh jin kafir mah eta ku araraneh bebeungetan araraneh teh ieu dunya aduh asa teu umum eta bebeungetan nepi ka kitu sugan tai garing lain buatan Allah rarasana teh KCP mulai ya pada maneh leuwih ti akang kade ulah diheureuyan kade ya nu kitu bisi nyiwit bisi ngetrap si
aya nu kitu aya ngaranan ya aya atuh naon ngaranna sarua aliennya nah alien jauh-jauh tuh sarua jeung siling bisa ngomong bisa nyambung alien mah ai kadaharanana sarua jeung aing atawa sarua jeung lauk kroto ai di dinya naon aing mah kadaharanana atuh ngamenak aing pinang bandeng aduh bilang badan berkualitas bergizi aing mah sangu nu pulen jeung goreng ieu mah paling oge ti kotok lain datang hina akan menilai halus perkiraan kabatur teh benih halus perkiraan anaknya teh kotok pernah teh muning mun manehna teh muning garing bisa jadi daun maneh ka kananana bejakeun aing mah kejo pulen jokulan lamun dina kendaraan mah aing mah truk beres aing puling sia mah teu gablok mobil ayang dari dekat lamun dina imah dewek mah hotel ari aing hacilingan setan aing jeung ku batur mung lamun dina baju aing mah jas ari aing teu gablok baju nia jadi make aing mau ngalawan hei ngaranna saha sampean ngaran beulih mau dibejakeun sieun di puasaan ceng nang gaduh ulah akang mah cantik bisa dipelet aya teh nu tukang kata pelet sieun dipelet emangna aing teh bogoh ka sia benangan diri aing boga gerayu lipen setip gede teh doh keur naon galigem eta beungeut beureum kitu abis sakemar duanana beureuman anu hiji deui non teh heeh galinggem deh ku naon lipen setip kan tina galinggem luntur atawa duling dem bisa dihakan da percis rambutan maneh abus kata batia dina harti yakin maneh kudu jadi mangsa kula boga duit sabaraha kayaknya tak kuring mah teu boga eta sia dina saku naon udah eta aya amplop kaciri eta tuh akang lalapkeun leuwih nolol atuh montong diasup Indonesia ka dieu keun buka aing ge nyaho sia cek katanya aduh eta apalan buta cek naon cek cok datan ni datang ngademang datang ni datang ngademang pakulingan rana pakulingan rana alah nuhun agan abdi teh meuni sayang kiih hayang naon bieu untung aya agan duh datang jeger ieu percaya kan dia tah araheun mah ieu teh aya teh boga duit hayang duit sabaraha nah didinya saha maneh satya pikaan didinya mah saha maneh penggawa ngaran kaula kerincing wesi iya saha kikirincingan wah kerincing wesi kancing jaya kancing cetet si anjing nggak pada nodor eueuh kancingan kancing jaya badalungan badalohor Allahu akbar Allahu akbar halus nyamuk ngaran sampean badalungan Surya Pringga Surya 16 mending jaru bajiga ai mana nu tukang gentong Surya Pringga Bayu Putu Bima Putra Bima Ungjila ilaika wa ma ungjila min qablik
tong kemana karep atuh ngomong teh Dari takut. Nah can nepi kana wabillahi roti. apaleun Yang apalin kan. Pan kaituna teh hum yukinun. apaleun kungsi ngaji mun teh jelema teh Pasti teh. Bima Putra Arimbi Suta. Rimbi Randa Cekek. Naon sia? Teke. Naon teh? Kita payu. Dora kumaha kan Bieu naon sia? oh anu nempe Ya. Arimi Ratu Lain. Lain. maneh mah sok itu Jauh-jauh waktu lain. Sok sia ngomong naon? Semun Arimi Gagah Lain. Gemes. Lain gitu tada Lain ke Sok sia jauh. ngomong naon? Arimi Sakti Lain. alah ai maneh teh wah Lain dah kadang. lain Lain gitu dah kadang. Sok sia ngomong naon? Arimi Mandraguna Lain. Jauh-jauh. ai maneh lain Arimi Panggagahna Lain. bebas ya tuh kasih itu tuh Aduh sebut bebalap. ada amak aura Kudununganana dicarekan puas. nu ngadukung Puas. sia deui mun eueuh ngadukung ka ieu teh ya lah oh pisan bela ka aing teh ni era aing kudu lain pikagileun dununganana nya ngomong teh eta uyuhan daek boga pawongan kitu dah Uyuhan nak. Mereka kaji. untung sabar dudungan daek aing ngukut pawongan kitu asa parabna we tai. Bagi beri. awas ya ku aing tingalikeun ku aing sia Lain kakak nganggap naon. Dari kenaon goblok. Ngancam sia teh aing. Lain nganggap naon kakak. dibongohan keur hees ku aing da sia teh aya heesna Dek di kumaha? bool sia diurekkan ku aing Wah. Sira dan jegro dikait kenyang bedopan ka kait anjing kita ngapurun sut Buat seseiten. duduk jeung pejit naon sia teh Urek gusti ngait kana pujit di jero. iraha Alah, si itu tuh ngancamna gitu. Oh, asalnya we. kana tuh pirang ngalaan urek nina bool Kumaha we? talikeun kana tongong truk Tuluy. ke truk digas ku supirna Jadi tapan ka bedol maneh kagusur pejit nangan keluar Beri asalnya. Jika bunga gusti ulah kaalaman. Oh. Belakang. atau yang resort menaik karena tangga kalapa tak urak anu amaya-amayana talikeun kana barang bang Oh benar. Tuluy. tuluy ngagajeng ti luhur Muat ini. pan ka bedol pujitna teh kaluar nu ngagantung teh pujitna wungkul Astagfirullahaladzim Beri asalnya tu. atau ngakan karbit Oh benar. banjur ke cai lu nginum pan ngagolotrok sunut tina sungut pan ngebeledug mung serat pijil jeung pujitna di jero teh kosong tinggal anjing Ya kasihan ya. ngelalin nu Boa anak aing nu leungit. Oh dah. Ingat bangla berja. Lagi keretik.
irungna di depan aing mah kieu Belenu dari tete irungna teh karek nengtet buah-buah iya buah-buah ieu anak aing kade atuh bisi tuh lamun teh mah pangih deui aing jeung anak bari jeung kayan rek gelut nah kumaha riwayatna naon teh apa ngomong kitu pangalangit budak pamajikan uing teh ngajuru ngajuru heeh sasar ka budak geus 3 tahun teh leungit ta irungna teh panurun ka aing kieu ngan anak aing marada nyolotot tak model kitu kan karek nengtet diteteangan ka itu ka dieu kapangi dina got Allah geus maot Allah di ruang buah maneh hirup deui anak aing naon maksudna teh jika anak aing nu modar maneh ngaranna saha Agnes Monica lain namun gitu mah lain jauh jika ningali naon bukakeun bujur lanan da aya tanda anak aing dina bujurna cing hayang nyawa tingali kali heula di kuburan dikubur modar anak sia malen aing kitu heeh panginten atuh pamikir mah tadina mah ku aing teh dikukut maneh teh geus dikukut dek diracun lain kemana-mana dengan membawa budak we atuh nyari aing kudu membawa ucing lain mun urang mah pikeun ka indungna pan indungna teh maot namanya nguping maut mah kunaon maut mah ngaramet ngaramet pake jeung maut make carana jero wake maut bobogaanana kulentah aya 17 mah mun nyepot digemrong lentah heeh marukana gudang tarasi meureun murukan sale eta lentah tina sagede-gede rokok nepi ka sagede-gede inung suku meureun pamajikan aing teh beakeun getih jadi we leuleus nya pasti atuh ai loba-loba digotong ti sawah teh dimandian ku aing naon panyakitna cik nya pariksa ai breh teh dina bobogaanana nepi ka ringuy nepi ka nyocok lentah meni aya 17 na wih paingan ampun nah tuh pajikan ceplok ke ku aing di dudutan babari da geus mararontok teu pati nyepot teuing meureun eta nu ka 18 nama hese teh di dudut teh da begang kene wah digunting ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek kumaha jerit teh lain lentah eta mah anjing ai sia teh apa kawas nu teh wau alah padahal ngaminggu ge katempo teh pancak dirongokan eta ku sarimag jeung lentah nya beda rarageun teh saeutik teh sarimag teh lanyedna alah geus buka anak opat abah naon ya hari emak cek kemana nyawa nanyakeun indungna aya pan maot baheula ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah oh jadi Allah bogoheun ka emak sia mah udah supir elap Allah teh nu nyiptakeun urang anu ngajadikeun indung maneh anu nyajadikeun maneh Allah teh ngajadikeun kaum muslimin wal muslimat ngajadikeun minal aidin pananjeuna Allah teh
Atuh urang kaloh ieu dek naon sia teh urang ka emak ente ge katuturkeun ku aing kumaneh lagi bakal engke ge katuturkeun abah naon mending urang ka emak urang ngenong di emak meureun aloh mapan beunghar oh rek barang pedang ampun emang na aloh teh supir elep nah sia teh kabina-bina teuing ada budak apa ai aloh lega sawahna aduh ampun lain lega deui kabeh ge nu kagunganana teh ayeuna disarwakeun jeung atuh urang minta beas atuh toba ada budak atuh barukan aya di kieuna meureun nu matak maneh cing bener ge ulah nurutan bapa maneh ke bakal ka sawarga aloh bakal nikmat hai di sawarga aya balong abah ujang aya nguseup ulah disarwakeun jeung di abong dunia pikiran anak-anak ada budak kapuraeun ngomong kayaknya katuturkeun ku urang bakal maot sarara oge urang teh heeh atuh meureun ujang teh kudu kumaha lamun hayang maot hayang sampurna teh kudu daek ngaji rek salat ibadah ai salat teh kumaha wah heuh urang tanyakeun heula ka kiai da aing oge teu apal mana lagi sekali-kali azan kapok aing ngabareta oge salat teh dicarekan nah make jeung kapok aing teh hayang guguru salat yuk cenah tuturkeun ceuk guru teh kayak gitu ai perbah awe salam ditemalan ku aing ceuk guru teh assalamualaikum warahmatullahi aing teh tukang teh waalaikumsalam sugan teh moal ngambek ya heueuh atuh betul ditemalan ai perbah ruku soek calanana teh sampingna sarungna ban geuning teu make kolor salatna teh guru teh jarang make kolor Allahu Akbar barawak teh meuni katempo kabeh aduh bobogaan eta imam kumaha teh aing pan kaget da can nyaho salat ceuk aing teh alah meuni gede alah meuni hidung eta guru aing meureun bakat tinggu amak keur salat oge ngomong hidung oge ciptaan Allahu Akbar eta kudu ditemalan make nejeh ka aing ai sugan aing salat teh kudu nejeh deui aing ka tukang gur teh di masjid garelut alah kabaya nah pi ka paburanta kabayakeun di masjid gelut aing gara-garana nepi ka diusir nepi ka dikakat na masjid lain tempat ibadah tempat karaman gitu abah naon nu mata kudu dek ngaji ge kitu tah ulah awam teuing kana agama agama teh cing apa kana huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu alif keur ngagambang kari alif teh bisa dibaca a i u lamun hayang jadi a teh dijabar lamun hayang jadi i dijateng naon atuh dari urusan hayang jadi u dikaltim lain urusan provinsi belenggu bapak teh eta awam sok ku abah bacana ku ujang etanana sok atuh ejahna sok alif jabar a alif jri alif psu sok a i u tah kitu bener oh gitu ada abah bisa aja lamun hayang jadian make nun dihareup cuma contohna alif nun mati jabar an halus dah lain halus alif nun mati katabrak naon dan nun taruhin ke jalan atuh buku nun meminang ulin ke jalan geningan bebeja heula ka indungna teh ma nun bade amang ka jalan nun neng menurut nur eta mah lain nu heeh
Atawa di Tangwin alif, Tangwin Jabaran alif, Tangwin JRin alif, Tangwin PS un anterkeun Aninun Aninun mun bodoh pisan. B Jabar ba, B JRB, B PS bu, bakaka. Babi bu, belengong. Jauh-jauh karena bakakak. Ya anak-anak tapi ngeunah aing dicarikan ku anak. Ku anak pada kitu. Ngeunah abah dicarikan ku anak. Ngeunah heuh ke dipaehan. Atuh langkung raos kitu mah. Pieulaan aja paehan budak itu. Ai budak nepi ka 7 gitu teh. B Tangwin Jabarban, B Tangwin Jerbin, B Tangwin PS Bun bantingkeun. Ban bin bun. Kumaha maneh we atuh. Abah, naon? Hayang disunatan abah? Oke, geus boga duit. Kabit Ngana disunatan mah lain ku duit ku peso. besok. Kudu diburuhan nu ngeureutna teh teh. Ku abah keureutna? Teu becus. Diajar. Enggak mau. Kenapa? Aduh, eta ku saruana. Maksud lo? Keuleuh aing mah ka maneh teh. Jadi mengalunyak budak. Tuladeun anak hirup teh. Turutanin anak Ngan ngabegal we jeung ngabegal. dibuat. Marukana moal doraka nu kitu teh. Sedih. Naik-naik. Da jeung nyana deui. Atuh. Jeung ngabegal mah abah kieu usaha mah ye. Kumaha? Ini ke tempat parkir. Parkir motor terus nyokot hiji. Oh, eta mah teu haram. Henteu teh mah. Ngan digebugan wungkul. Alah ngabodor anak aing. Halus budak teh geus. Nah, anak-anakan. Geus senian. Heeh. Ketok bukna halus. Mending dagang kangkung abah. Halus teh. Sabeungkeut saperak. Oh, ini mah mahal 2.500. Batina saperak 2 perak kumpulkeun sok 3 juta beungkeut we Sabaraha? sapoe ku abah geus 3 juta perak. Lamun payu mah dedet-dedet we atuh Paksa. ka jelema jual paksa nu teu meuli dagor jeung jebatan ngabegal mah doraka teh. Tapi dah mula. Teu payu wae dahar ku sorangan. Sugan we atuh asam urat kaituna. Aya asam urat teh jang beunghar. Oh insyaallah atuh aya kitu mah. Heeh. Bah, naon? Naon? Alah, Naon? naon sia teh alah-alahan. Abah buru-buru bah. Naon? Hayang motor abah. Cucungik sia. Coba selain-lain. Nepi ka lahuta emangna motor teh barang murah. Buru-buru abah. Wah, murukan roti. Gablek duit di mana aing? Bang iridit bah. Teu gablek uang muka. Buru-buru abah. Mau ka setoran saya teh kumaha teh? Abah buru-buru abah. Hei, aya naon? Naon teh? Naon teh sia murucut? Tika tadi aing hayang motor teh. Budak teh hayang modal murunya. Si goblok. Nah atuh nyebut ngiridit sia teh teh. Ieu beteng uing ngiridit abah. Nyaligit goblok. Be nepi ka kitu-kitu. Anak-anakan Abah. Naon? Tahu naon nu bau? Ya tahu campur jeung tai maneh. Lain. Tahu buruk lain. Ada luar sa. Tahu naon atuh? Tahun tu maneh. Coba jadi mengalunyak budak. Di mana nya walungan anu jero? Tadi ada di Lebak kebelah kidul. Nyaan aya dinya. Ayar. Aing nek ngojay. Ngojek. Teuleum aing 3 jam mah. Nya. Bari bawa budak. Heeh nya terek maehan budak ya oge.
Montong neraka bari dage. Ieu tongong aing kapodolan Oh, bawa ka cai ka itu. Aing teh hiburan kieu aing tidak kumaha. Maparerkeun we si. Sieun stres. Si loba hiburan we urang mah. Aing loba kabingung mah. Lapangan kerja sempit. Wah, sempit aya nama kula. Ekonomi awut-awut ieu apung-apungan. Apung-apung bebelieun apung-apungan. Bebelieun mararaha. Benar. Jadi supir tuh Pangabutuh nyedek di imah. Ada tuntutan di keluarga terus-terusan. jadi tentara. Pamajikan hayang diri bonding. Oh, pemajikan yang diri bonding can anak teh. Ada teh anu kolot, Oh, ayo ngora. anu ngorah yang dikereul. Ayo rupa-rupa kayang nanya. Pagelis Anak nu cika hayang mio, hayang mio lucika. nu kadua hayang komputer, Amuing eta tuntutan tapi ka kitu. Ayo nu bungkus. katilu hayang laptop. Allah. Canu awewe Naon teh kahayang. cita-citana hayang jadi hostess. Halus luhur. Ai hostess naon aing teu ngarti. Pejabat tinggi teh. Pejabat tinggi. Kata ketua DPR. Ari usaha nganukul kieu jeung kieu aing. Aya hasil aya henteu pan. Da geuningan batu menta ka batur teh ai menta mah asa dijajah geuninya. Ah, aturannya jeung era we. Asa nyentuh kana hate. Ai dipenta teh asa dijajah. Sari jajah. Urukan teh. Dina merena geus teu ridho teh teh. Janja. Tapi lamun teu mere beutingna ku aing digarong. Oh, doh. Putingna digalaksak cenah. Oh rezeki teh ladang tinu kitu we nu dihakanan teh geus panasieun teh beuteung. Lain. Ari Tapi parendene kitu da puguh kumaha atuh aing teu hasil poe. dituntut ku pangabutuh atuh. Geura pikir ku maneh. Karasa ilo bapak kabutuh ngomong. Sok rada poek pikir. Kieu teh mapan pamajikan teh bosen. Dua nana minta diserahkeun, Oh, ayeuna teh. dicabut ku mitoha aing. Ari geus aku nu diparah. Boga salaki teh sia teh kanu kabega. Tingalikeun bulan hareup mitoha aing. Aduh, di kumaha teh. Temok ku aing keur heuai. Dabongana pamajikan aing magarek didudut. Tah eta teh ngeunah aku mitoha teh. Atawa pamajikan aing paehan heula bigeun ka mitoha. Ulah. Baik kita urus. Cenah eta ngamuk terus-terusan mitoha gelut aing jeung mitoha cenah naon. Nepi ka kitu tah mah. Baru kana pati-pati paeh oge aing teh naon ah. Aing geus gelut jeung mitoha mah. Oh, tepat. Geuning jelema teh aya bosenna nya hirupna teh. Abong kena aing teh mayar goblok sia teh. Ari Inung Ilai geus datang ti pasarna. Ya acan. Mama unga eta ke ka pasar wae payeuna teh duh. Lumayan geuningan. Seueur kagiatan terus tiasa nyieun eta geuning naon teh anu di sayuran dibobok tuluy digoreng teh. Bala-bala ka eta euy. Ya. Teu nyaho bala-bala acan. Iya. Oh da ai urang mah pan kahakanan teh da can wawuh ai jeung hamburger mah. Karek ngadenge wungku jeung dina iklan hamburger da dihartikeun mah teh hambur duit ger pasea. Ai eta hotdog. Ari hot teh
jalan cai gini anu sok abusna teh kana hot eta mah ngarti deh ke got nu kitu mah tong sok bohongan we ka ija keur manu bodoh ai dan King Donat dan King Donat heeh dan kin teh apa nu mere doma ka urang padandim da mah tong sok bohongan deh ka dewe kah aduh ampun aing Pak ya kitu teh gini nanti tuturuk-tukar euy beurit kitu bawa serangan pacar sama doma teh muni bledu ge nengaran papan kurang domana beger aduh eta euy doma anu eta teh gini doma anu sigaring dia alus munurna teh tepi teh kana eta teh tungtung kalang yo mun munur teh jauh luak-liuk bareng bae lompat nah ayo sugan teh diadu kalah lompat eta dewek aya lalajong adu doma oh Pak Agul teh tukang doma teh euy Pak Agul hebeg teh barang diadukeun ceklan gitu teh jo doma teh gitu naon teh oh hayang nginum oh bisa jadi lain ulah nah teh luas kena tuh kayaknya antong euy ieu teh televisi pendidikan euy gitu Pak lah resep abdi bapak karena kukat kuku teh nya ya anu kacida resep ngukut buuk eta manusia ieu dulu kujang yomu dina waktu Nabi jil heureuy yomu tapi dina waktu ayeuna mah urang rada serius sakedeung cuk jadi urang teh kudu apa kana sikon ya eta ai sikon teh naon Pak tuh da ilaing mah kurang pengalaman kabina-bina teuing daek tatanya daek gaul teh deuleu eta teh lumayan ai sikon teh singkatan nah bener ternyata singkatan kumaha singkatan mode SMU sekolah menengah umum mode SMP sekolah menengah pertama teh disingkat jadi SMP jadi sikon teh sarua singkatan eta oge singkatan dina naon mode KUD gitu mode LKMD, LSM singkatan ieu mah sikon singkatan sarua tage mode KB mode ABG teh anak baru gede ieu mah sikon situasi jeung kondisi sikon teh ais naik sekolah nyaho positif kali positif sama dengan positif positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif teh maksudnya eta ku apal wae maksudnya naon teh positif kali positif teh kaituna positif bener kali bener sama dengan bener bener kali salah ngan salah kali salah bener maksudnya kumaha tah lamun di negara geus kitu tentrem bener kali bener hartina nu bener mah benerkeun bener kaituna anu leuwih ruksak mah nyaeta nu bener disalahkeun nyaeta bener kali salah teh salah nu salah dibenerkeun salah ai salah kali salah bener nah nu salah mah salahkeun
bener teteh anjir wawasan silain nepi kayaknya hebat waduh hebat saprak kau di kebon tah gening gitu cuk taurang ayeuna salah keluarga negara anu ngabogarna satanggung jawab teh kudu kumaha carana salah keluarga negara nyameureunnan Pak nilai-nilai juang karuhun urang kudu ngagedur dina hate teh jadi neruskeun pajuang karuhun teh dina alam merdeka kiwari teh nyaeta neruskeun kamerdekaan neruskeun pajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji tah geuning pupulieun milu berjuang teu atuh ayeuna berjuang carana teh nyaeta daek bebersih melakan tatangkalan minta bibinihanana ka kahutanan pira kumaha kajeng teu dibere di mana di pelakeunana di kebon batur cek hasilna mah cenah kumaranehna ulah diganggu tatangkalanana kitu nya Pak tuh kumaha kumaha nasibna grepek anak inju urang lamun ayeuna tatangkalan dibeakeun tah daola anu sok ngurek geuningan aya anu sok ngalabelut di setrum pangnyarekeun teh jeung baheula mah deuleu baheula karasa ku dewe aing ngurek bangih belut nogan muni atoh nya tah ieu mah ulah teh nah atuh moal jadi anak meureun diala indungna mah keun lanang cenah aranakan heula cenah jadi anak keun ada moal ka mana belut mah aya lain ku batur mah diala nambahan deui ku batur dialapan urang aya anakna tuh ulah di setrum jeung ulah di portas da paeh teh indungna paeh anakna korban jadi we eueuh indungna ku batur anakna eueuh nu matak ceuk Kiai Mama Kiai Haji Hasan Mustofa baheula geuningan mama ari keuyeub haram cenah aya di ujang loba keneh belut seueur tah belut heula we beakeun ke lamun geus belut beak teh keuyeub hakan gitu tah kitu euy matak tegep tah dina lebah dieu omat si laing teh cing mikir nepi ka pabadinya anu disaurkeun ku bapa teh bau naon nya jang ti kadang domba panginten angin puguh hitut manehna ampun abdi maca terangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teh jadi unek-unek kira-kira bapak mau amek make amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas ja jadi dulek ditanyakeun ku selain teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumeledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam kapan bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan si jawab ibu tek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi jadi naon jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya teh bejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah wakaseuri da abdi
kalimetan hayang siri jadi bijaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh da eta beureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuanan ye jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek itu kumaha halus jang halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek katanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak tos kumelenang di dunya kumaha ieu heueuh kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam heeh ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajar pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gamaran ieu bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh berartina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu iya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon bolongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyum cerme sama sia teh cerme mah dinya barang kaluar Tito teh cerme Cimareme teh sia teh
alah iya nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh lain-lain mikir saya ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi kusyur-syurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anyir tadi pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa pokok sembah-sembah keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh mah ayat disembah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir euy aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis dari aing talete deui sadekah harti mah tulis deui leketek ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh nya apa ulah diomongkeun Pak dihareupeun batu ngomong jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek kemana karep ya kita hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener di aing ngomong kitu mah tadi perbah eueuh teu ngarti teh seren kita kan hanya sok canta mas yang nanya teh tah teruskeun atuh bongan sia nu nanya teu tamat aing mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka bapak teh si eta nya ada aki pinter lu kalikeuna bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya punjen bapak hampura ti saha nya ti bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si lain nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit
oh pugu tema kerjaan taina sia minta hampura kaloh keur naon lamun dihebere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heuh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heuh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunia sakitu di udak-udak pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kola teh dan di akhirat tuh tenang bener sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya di batang kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairul laka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja da wing mah hayang he pek teu naon ke naon mangna pernah ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dume eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduha walaili ida saja eta teh artina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didap'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didap'an lisikol tak itu adalah jadi jelas Allah tanya tuh aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun heuh eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba heuh teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh reueut ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak itu salamat kerji dek ka mana sia ini Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semaheun angin Allah jika mana-mana kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangebeuki sia
kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi, tong boro maka jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Semar ieu, Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta apa dayana di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susubuhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongan ya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema ya Pak atau ngejat beung jak nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui na kumaha ari aki-aki aya adan geuning karunya aduh aya leuwihna ning adan teh mun urang Allahu akbar Allahu akbar Allah napas urang euy napas ponok urang la ilaha illallah lah mun urang mah ku budak ora atunya wah khawatir bala wargi subuh ning karunya gugahkeun gerah-gugah pala wargi gerah kapala asyar urang kacai gerah abdas kurama gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok ai ngareret urang eueuh barang ngareret meureun jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok ai dipaok teh ku ijuna deui teh sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus komo basa eta mah aki-aki naon Kang aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung nah maok naon ari akal lain maok atuh dengekeun heula kenapa ke ditengeulan itu yo maok ke teh oh bisi barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh oh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkep beren yo jetrek karena pengeras suara adan Allahu akbar Allahu akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh pugu we nu parwasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 4:30 luas manehna oge da ieu mah keur latihan panyaya ada latihan ya aduh ampun ini kan kaera teh heeh ampun karunya deh euy nah tekang batir aki-aki pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan mata kayak panggil jeung masjid teh kitu ngabiri gidig trauma meureun trauma ai di imah sorangan gini euy oh ada geus maot ini meureun heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu sendiri medina lagu eta heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga
setengah genep lalajo Asep Show Asep Show teteh geus Asep Show buka ngesan Asep Show adan terus dibuka kieu we aya TV hitam putih bari teu beunang di gedean teu menang di gedean ini jeung geger jedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelak ke HS lain beuki HS lah sakinya eta bobalak tunuh aya wae ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha teh teh la ilaha illallah korejo atuh mun teh Joko kocok we Joko cai Allahumma lakasyumju kitu teh nih barang rekrut diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh orang teh bukan teu sahur henteu tapi kuat puasa nama kuat nepi ka jam 11 maot mereka teh nama salatri alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh hati beres nu karunya mah tukang bandrek nah make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning klub jauh klub sampe nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul aduh tinggal gegedohna jauh ieu gulutukan ini aya opat siki klub sampe we suuk ke opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang beberes heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya beureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek ngajawabna kantun ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak gajleng teh eta mah wah turun mau panunggu berengbong tukang bandrek lompat diberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah akan ayeuna mah oray-oray ge diralaan ieu dialaan padahal teu kudu hese ngalah oray mah nah mawa kerupuk we dua blek di kamanakeun ya Kang kumaha pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain orayna aing da teu dahar tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lah lain tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor oboran urang nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah
jadi nyemahna teh hong awi laheng awi gene pitaliun udah tanya aja jampeanan anu kitu meuning sahabat hong we nih nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun pada nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh aya keneh Kang Perduk pan mulu menyan nyangakeun ieu ka mah anu kakaruhun anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumaha lamun geus panggih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mana geus nyanaon dek melak pare eueuh menyan cebe kari taudna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya dalain gorengan beuleumkeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya nu ngomong kitu aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalajo wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik nya atuh beurina oge atuh resep mah selera tama atuh kitu cik aing oge lumatak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teh pake warisan teh euy ti luluhur urang ti rasul